Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nyanggakeun pidangan carpon misteri nu judulna Kuntilanak. Lalaunan Nyimas nutupkeun panto cai. Lalaunan oge nurunkeun sukuna. Ngalengkah kahandap ngaliwatan tilu tangga nu leueur kasimbehan ku cai ti jero. Sanggeus hareupeun panto nu reka imah teuing ti mana jolna angin ngahiliwir kana pundukna. Tiis Nyimas ngareret kalebah panto cai nu nutup. Kapireng sora cai nu kawas ngamalir kana paralon handap. Padahal geus sababaraha menit ka tukang caina kuduna eureun ngamalir. Teu pati di pikiran Nyimas ngalepaskeun dua sendal capitna. Sukuna diteueul-teueulkeun kana kekesed nu garing. Tuluy bus ka jero imah sanggeus samemehna ngonci ti jero. Goledag gigireun orok beureum nu tacan sabulan aya di alam dunya. Awak Nyimas nyeri keneh lalinu tilu jahitan teuing leuwih waktu rengseng ngaheujeun si jabang bayi. Lempang ge kawas nu lelengkah halu sakapeung mah. Uyuhan ku kitu nama ngawulaan sorangan ti rengse lahiran teh. Ti mimiti ngurus orok, nyeuseuh, popoe, ngaleot, nepi ka ngawulaan kadaharan oge ku sorangan. Sakali-kali eta oge lanceukna nu sarua ripuh ngurus budak sapopoena nepungan tuluy mantuan, tapi tara kungsi lila ukur memenitan. Nyimas dudumuk di imah kontrakan. Salakina nu gawe di pabrik tekstil nu moal lila deui bangkrut unggal poe balikna burit. Anakna nu cikal nu umurna can panceg 5 tahun can bisa ke arah gawe mun sakalieun indungna nitah meuli uyah ka warung. Jarum pondok museur kana angka 10 waktu Nyimas ngeukepan orok nu ngagebrak. Salakina rengse Isa disalamper babaturanana. Diajak gapleh. Saenyana Nyimas keuheul nataku. Teu kira-kira salakina indit ninggalkeun dirina katilu anakna di imah kontrakan nu kacaritakeun didumukan oge ku loba jurig ceuk nu sompral mah. Seak anginnya Nyimas ngarenjag. Nah aya angin ka jero imah sakitu reregan nutup. Malah liang angin di luhur jandela jeung panto oge geus rapet ditutupan ku koran. Najan teu tarik kana puhu ceuli Nyimas atra sora nu seuri nyikikik siga sora awewe. Nyimas ruas. Ceulina rancung-rancung waktu kadua kalina sora nu nyikikik teh aya deui. Nu kadua mah rada lila aya kana sababaraha detikna.
muringkak. Bulu punduk Nyimas muringkak. Awakna dak dumadak meleper. Tapi satekah polah nahan rasa sieun nu mimiti nyaliar. Gewat cengkat tina kasur nu ngahaja diamparkeun unggal peuting di tengah imah. Ngarawu orok tuluy gagancangan blus ka kamar. Pantok dikunci pageuh ti jero. Orok digolerkeun di gigireun lanceukna nu keur kerek. Panon Nyimas teu daek peureum. Pikiranana masih museur kana sora Nyi Kikik tadi. Teu bisa dipastikeun di mana eta sora. Tapi Nyimas ngarasa sora nu pikasieun eta teh datangna ti rohangan tukang pisan, juru pisan. Nyaeta perenahna ti jero cai. Nya Nyimas yakin tidinya. Menit-menit kahareupna karasa lila. Ras Nyimas inget kana caritaan tatangga waktu 2 bulan ka tukang anyar nyicingan ieu imah. Cenah mah di imah kontrakan ieu nu lega ku rohangan teh didumukan oge ku loba makhluk salian manusa. Matakna harga kontrakan imah teh kaitung murah. Nurutkeun beja deui unggal nu kungsi nyicingan imah ieu kabeh ge kungsi ngarasakeun ayana bangsaning juri ge di dieu. Wallahu alam, Nyimas teu pati percaya. Keur dirina nu harita bulan alaeun manggih kontrakan nu murah teh leuwih penting tibatan ngadenge beja nu nurutkeun manehna pamohalan. Lain teu percaya ka bangsa nu kitu, tapi embung kaganggu ku beja-beja nu can pasti. Cikikik sora nu Nyi Kikik teh disada deui. Puriding Nyimas muriding. Awakna ngadaregdeg orok dikekepan pageuh pisan. Nyimas yakin ayeuna mah eta sora kuntilanak, makhluk nu cenah jurig awewe nu buukna panjang ngarambeuh. Begeutna ruksak pika sieuneun, bajuna siga daster pulas bodas kuleuheu. Nyimas ge karek inget tadi manehna kacai pikeun miceun getih tina bageanana nu kagetihan. Nyimas nyak-nyak poho karena caritaan teh anak lanceukna nu sababarha kali geus pangalaman orokan. Kade Nyi ulah wani-wani ngumah getih saentasna langit hideung. Pokna ngingetan, pokna deui. Kajeun tunda heula we buntel keun isuk deui we ari panon poe geus bijil ka arek beresihkeun. Bisi dicok-cok ku kunti nya teh. Tanya Nyimas harita. Nyimas ge karek inget imah kontrakan ieu bagian rohangan tukang jeung imah tatangga nu nukangan ukur diwatesan ku susukan.
Cek beja disusukan Kunti resep kekeceprakan ari poe geus ingkah. Komo deui disampakeun getih tinu hudang ngacuru. Inget kadinya Nyimas beki pageuh ngeukepan orokna. Jam dingding di tengah imah disada 11 kali. Salaki Nyimas nu mimindeng nama polahna kawas budak ngora can mulang keneh. Antara rasa keheul jeung sieun pagalo dina jero dada. Nyimas murungkut nyuksruk kana awak orok beureum nu leutik. Tina awakna nu begang nu dibungkus ku baju daster nu lalayu sekar, tina pinarepna nu tumawon barijil kesang badag kesang lembut. Sabisa-bisa Nyimas ngagerendengkeun kalimah ampuh pikeun ngusir Kunti nu bisa wae nyampeurkeun. Tapi dak dumadak bibirna hese deui engap. Dada Nyimas turun naik. Satekah polah nyinglarkeun rasa sieun nu mingkin nyaliara. Rarasaanana sora nu nyikikik teh disada deui. Ayeuna mah lain ti jero cai, tapi beki deukeut. Beki deukeut bae. Sora panto hareup nu digedor tarik ngalantaran ke Nyimas ngarenja greuwas. Ceulikna masih rancung ngadedengekeun sora nu nyikik nu ayeuna mah leungit. Pindah kana sora panto nu teu eureun-eureun digedoran. Nyimas ngusap dada. Lalaunan cengkak. Orok beureum nu can dicukuran nepi ka peuting ieu masih ngagebrak teu kageureuwahkeun ku sora panto nu digedoran tarik ku jalma teu boga pikiran nyaeta bapana salaki Nyimas. Nyimas! Nyaring atuh! Ti luar salakina ngagentraan. Cenah deui. Nah tengah imah beuti poekan. Tara-tara ti sasari. Hurungkeun atuh. Nyimas kerung. Rarasaan manehna teu mareuman lampu nu dimaksud. Pegat meureun. Ceuk pikirna. Nyimas, geuwat buka atuh. Salakina ngagorowok ti tepas hareup. Leungeunna eureun ngagedoran panto. Ya akang mau martabak pamere si Adung. Pokna ceun deui. Nya Kang, sakedap. Tembal Nyimas bari menerkeun kancing daster anu muka. Bari ngararasakeun perih dina bagian awakna urut ngaheujeun si jabang bayi. Nyimas ngojengkang tina dipan butut. Tuluy murug gagang panto. Bray panto kamar muka. Bener cek salakina nu noong tina liang kunci panto hareup. Rohangan tengah imah teh pareum. Padahal Nyimas teu rumasa mareuman. Karek ge rek ngalengkah tina lawang panto. Bari leungeunna cupu capa kana tembok neangan stop kontak. Najan poek rohangan tapi penuh Nyimas awas keneh. Dina luhur kasur kapuk ipis di tengah imah nyampak aya nu keur nanghunyar.
awewe buuk panjang ngarambuh beungeutna ruksak pakaianana nu bodas kulehe kawas daster barang nempok ngimas nu ngarenjak nuker nang hunyar dina kasur kapuk teh nyikikik pikasieun di luar sora salaki nyimas gegerowan deui kana sababarha kali tapi saeutik ge teu nepi kana ceuli nyimas jag hatur nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.